Dedi. Kamari teh aing teh ngijam duit 100 ngan dibere 50. Berarti Mang Dedi aya hutang keneh ka aing 50.000. Lagi lah ayeuna ku aing. Om Dedi. Kemana? Kamari 50 deh, kurang, Bu. Nah, pakai durik kepuguh-puguh. Naon nu kamari naon eta Rik? Dedi, aduh sabetan itu emang kasih Burik. Padahal 50 sudah. Bayar tuh. Naon Burik kita sambetan naon ini kan itu urang teh boga Bayar Dedi, bayar. Henteu. Lah, ada ini masuk pura-pura we poho tuh dah. Nah, kamari teh urang teh nginjem ka ada di teh 100.000. Ada di karek mere duit ka urang 50.000, berarti ada di kurang keneh ka urang 50.000. Kayak gitu mah nya tuh ada di bayar tuh 50 deh ada di hutang. Hutang? Nah, apaan kamari cenah? Pinjam duit 100, dikarek diberi 50 lain. Nya Mang Nur, kamari urang karek yang dibere 50 ku Mang Dedi, berarti Mang Dedi kurang keneh ka urang 50. Buat ayeuna ya, butuh pisan urang butuh duit. Kayak gitu mah. Ada di bayar. Bayar era lah. Bayar. Karunya. Bayar. Wah, bisa bayar karunya eta, bayar hutang. Kamu mau apa nih coba ti motor hiji nu saya? Eta teh nginjem ka urang 100. Urang karek diberi 50. Jadi urang ente hutang dulu 50 nya. Bener. Atulah. Anjir. Ya rek 50. Tah, kitu atuh tadi. Urang lunasnya. Bukan hutangnya. Heeh, atuh. Baso. Hah? Beli bakso? Siap. Yo, Mang. Kurang kabeh. Mumpung aya bos Nova di Purwakarta datang ka dieu. Siap, heeh. Oh, aya bos Nova. Ditakdir kabehan, Rik. Bener. Bos, ya benernya ditraktir kabeh. Oh, sok, Mang, panggilkeun. Di borong ka ditu. Jeung ka ditu bere kabehnya. Kurang dibayarna. Oh, nya tuh bos, siap. Tuh, nya sekurang ge 10 jenderal buru lah. Siap, Rik. Seberapa urang Riknya? 1, 2, 3 itu 5, itu genep. Berarti jadi 11 ya, 2 lagi kurang. Oh ya, siap. Gimana Pak? Kurang merah. Ya Rik, ngeteh lah hijinya. Ada batu minyak, sana yang di dia. Dunya. Siap. Sama urang we dipaktir kabeh ku si bos madagangan urang beak atuh. Kain. Naon naon ka ieu mah, beak mah dicarekan merana euy. Naon? Beresan kabeh. Wayahna bos. Moal ai kabeh mah bos. Atuh ke dagangan uing beak. Kumaha ke uing dicarekan beren balik ka ieu mah teu mana naon. Dari amang kumaha ku aing diborong embung. Ame gancang beak, Mang. Da dibayar ieu ku urang. Mun yakin di dia bos, karunya nu di lembur mah kabagean bos. Ya, tukang dagang teh diborong embung aneh. Oh, ari amang mah bener sok we. Bae we kumaha uing we. Atuh lamun dibeakeun diri mah langgan tetap urang karunya teu kabagean. Aduh, nah ieu dihapus, Mang. Mang da urang mah tugasna bebersih. Tak apa aya naon di dieu kudu bersih. Ge mun teu bersih dicarekan kudu nungan. Aduh, Cil. Nomor telepon awewe nu tadi Cil ditulis di dieu. Anu dihapus Cil. Penting aing teu apa naon. Well, bye. Heeh, atuh lah. Well. Bye.